Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun Wasta Abdi, Santi Salsa Aprilianti, ti 11 IPS tilu. Abdi di dieu bade ngadugikeun biantara perkawis kanakalan remaja di lingkungan orang. Puji senang sungkur, urang sanggakeun kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Mugian urang sadayana tiasa kempel dina ieu tempat kalayan teu aya kakirangan. Dipaparihan nikmat, keimanan, sareng kasehatan. Hadirin anu kusengkuri dipika hormat, dina kesempatan ieu simkuring bade ngabahas perkawis kanakalan remaja di lingkungan urang. Pikeun pergaulan anu ayeuna aya teh dibebaskeun, remaja ayeuna rupi-rupi pangalaman. Contona, barudak anu sok mabok, ngiringan geng motor, ngagunakeun narkoba, ngarokok, judi, balap liar, sareng anu hamil di luar nikah. Barudak remaja ngalakukeun hal nu kararitu teh faktona seueur pisan. Tiasa kusabab kabawa ku sakaba-kaba, pangaruh ti rerencangan, tiasa kusabab maranehna teh ngahajakeun sangka diperkehatoskeun kolotna. Da meureun salama ieu kolotna hare-hare wae. Aya oge anu ngahajakeun da hoyong nyugian. Tiasa oge kulantaran kurangna etika, agama, jeung darigama. Kumaha kitu ti ayeuna urang hayu leuwih perhatosan ka murangkalih urang sadayana. Teu sadar yen efekna teh bahaya jang dirina. Pami tiasa mah urang teh janten rerencangan murangkalih. Jadi tempat ngadu sagala kakeselna manehna. Supados tiasa kakontrol ku urang. Tapi kade oge urang ulah terlalu ngawentasan teuing. Ngekang kana sagala pahoyong murangkalih. Keun bakatna sina berkembang. Urang mah ngarojong, ngadukung, tur merhatoskeun ti tukang. Supados teu kaluar jalur. Rupina sakitu nu tiasa kuring dipihatorkeun dina biantara singget ieu perkawis pergaulan bebas, mugian aya kamanfaatna. Hampunten anu kasuhun, pami aya kalepatan, sareng ucapan anu teu merenah kana mana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.